saha anjeun saha saha anjeun tong hilap like komen sareng di subscribe. ku nembe tepang ku nembe panggih Sareng saha sareng salira saha anjeun manis imutna sae rupina Sae? ku hoyong tepang saha anjeun duh aduh saha namina salira kagungan saha geulis teh kapina pina aduh 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 saha anjeun saha 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 nu saha usaha saha anjeun saha 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 nu saha nami anjeun Krisna mana nu mana lembur anjeun hoyong terang ka bumina nah saha nu gaduhna saha anjeun toloyo kumaha Maisa kasorot teh sorot sorot dah gitu aku nembe tepang ku nembe panggih sareng salira saha anjeun Krisna manis imutna sae rupina ku hoyong tepang saha anjeun duh aduh saha namina salira kagungan saha kasipi kabina bina aduh 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 saha anjeun saha saha nu saha nami anjeun saha saha nu saha nami anjeun mana di mana romantis gitu lembur anjeun hoyong terang nah saha nu gaduhna saha anjeun
Najang kudu papisah jeung lembur, najan kudu paturai jeung dulur. Lembur nu indah lemah cai pangharapan, robah kasilih ku pangwangunan. Tempat bumetah ci surat waduh mapais almu endah, jadi ciri tempat pangbalikan. Aduh, desa gede alam indah pawenangan, lembur kuring gede lembur kuring pangjikan, dan ukur tinggal lamunan. Wayahna urang paturai korban demi pangwangunan. Kamu lawan kangdina lamunan, punyawan lembur sorangan. Tempat bumetah ci surat waduh mapais almu endah, jadi ciri tempat pangbalikan. Aduh, desa gede alam indah pawenangan, lembur kuring dan ukur tinggal lamunan. Wayahna urang paturai korban demi pangwangunan. Kamu lawan kangdina lamunan, punyawan lembur sorangan.